أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya, anak muda nu 10 ternyata kehebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena. Jadi kolot. Dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot. Sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh sebenarnya. Mantak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak. Sewaktu-waktu mah ngora, sewaktu-waktu mah kos budak. Eta teh jelema lain sambarangan, lamun aya jelema kos kitu, ka eta lain jelema sambarangan. Dua barangan eta. Sebab naon eta kumaha keur mantengna hate. Lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen gua kumaha ge. Kajen teuing budak belasan tahun kolot bae. Lamun keur biasa-biasa kadeureuna ngora. Lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui. Biasa deui bae itu. No problem. Biasa hese. Aju nyana bogo. Lelanjutan kisah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beserta kaum. Anu kuari masih kene jadi kebanggaan di Israel. Musa dengan Taurat. Terus Yahudi mempertahankan keyahudianana lantaran nyana berkeyakinan tetap Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Israel, Yahudi. Terus saya jadi datang ke ayeuna. Geus ganti ku Kangjeng Nabi Isa nyana tetep bae Musa bae. Kuari geus ganti ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyana tetep bae Kangjeng Nabi Musa. Ngan teu puguh Yahudi mah aya nu ka Kangjeng Nabi Ibrahim, nu ka Kangjeng Nabi Musa, aya nu ka Kangjeng Nabi Ayub. Nyana kitu bae teh kumanyana bae. Ngan lolobana mah Musa. Taurat masih dibaca ku jada di negeri Israel walaupun geus tahrif. Sakumaha Injil dibaca di berbagai negara ku kaum Nasrani walaupun geus tahrif. Masyaallah. Ieu Kangjeng Nabi Musa pohara. Begitu Kangjeng Nabi Musa marah kanu jadi lanceuk ka Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Kemudian Kangjeng Nabi Harun ngajelaskeun alasan-alasan. Paham Kangjeng Nabi Musa. Dirangkul. Setelah dirangkul ngadoa ka Gusti Allah. Nu kamari doana rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Etalah doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Langsung reda Kangjeng Nabi Musa teh marahna. Sebab marah Kangjeng Nabi Musa malain ku nafsu. Marahna lillahi ta'ala. Moal aya Rasul Nabi marah ku nafsu moal aya.
mentak urang ge resepna kudulillah, bendukna kudulillah. Marahna karena Allah, resepna karena Allah, karak jadi jelema. Lamun resepna can karena Allah, marahna can karena Allah, walaupun eta make sorbana gede di mama di kiai eta encan jadi jelema kasurupan setan. Setan kan kiai resepna kanu sugih teresep ka hartana lain karena Allah, kiai setan. Tokoh masyarakat resepna ka jelema teh kana hartana lain jelema, setan. Lamun aya kiai resep ka pamarentahna teu karena Allah, tapi resep kana bebereanana, kiai jurig. Ustad momonon. Saya kemarin orang dengan kiai bener-bener kiai. Itu cenah itu kiai gimana termasuk aing sarua. Aing kiai momonon ieu sebenarnya mah. Saya kemarin orang dengan kiai. Jak kuari wa kiai asuh deket jeung pamarentah resep kana bebereana lain dek berjuang. Resep kanu sugih lain resep kana jelema karena Allah na nek dituduhkeun eta mah resep ka hartana. Resep ka seseorang teh lain karena Allah, karena bantuanana. Resep ka seseorang teh lain karena Allah, karena kehebatanana. Lah nu kos kari teh jurig-jurig. Moal bisa dituturkeun jelema kos kitu. Sebab engke lamun resep kanu sugih, resep ka hartana ketika teu dibere ngomongkeun. Sugih ongko bebere anti lo, teluh bae kitu ku aing. Tungtungakan kiai neluh nu sugih. Tuh, datang pejabat sekali dua kali, goblok sama pejabat. Datang ngongko mere henteu ka aing. Sakali aing ka ditu, aing ditangga doa dibere ngan 300.000. Sapira 300.000, uang transfer 300.000. Aduh, kata kiai itu beres bos gitu. Ente karena Allah. Resepna ka pamarentah masalah resep teh lain karena bebereanana, lain karena jabatanana. Resep teh ku peduli na ka masyarakat. Aing dek bantuan, ilu dirinya berjuang. Sakemampuan aing, takara karena Allah berjuang aing mah. Caranya anak. Ketika nyana mere, ulah diterima ku urang. Ayo leutik mah. Siapa sok aja aya tungtungan gitu teh terus aing mah. Ulang geus. Menyatakan ulama, ieu mah neuk ngabantuan, urang berjuang, yu urang rarapi. Ieu nagara urang dititah ku Allah sebagai pengganti kolot-kolot urang baheula. Yu urang rapihan jalan. Yuk urang rapihan jalan China, yuk urang rapihan kebersihan anak, melibatkan instansi kan berarti ulah yang dibere, yuk urang babarengan lillahi ta'ala lantaran aya dalil-dalilna. Atuh atuh kunaon? Tapi teu ngarusak sana jadi resep ka pamarentah ge. Ieu mun resep ka pamarentah teh hayang dibere, hayang kapake. Ketika teu dibere tersepeuh. Nah eta mah cilaka tah nu kos kitu tah. Tapi di orang mah eueuh sih kiaina nu kitu mah. Maksudna nu hayang dibere mah eueuh. Eueuh kabeh ge karena Allah. Eueuh kadeleuna kiai di urang karena Allah geus hayang bisa kitu geus alhamdulillah. Cak kiai pugun teu. Atuh aing nyaho ieu. Hese nu karena Allah hese. Masyaallah. Aya Kangjeng Nabi Musa bendukna reda bendukna sama sekali walamma sakata Musa al-ghadab ketika reda kabenduti Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ieu teh lamun cek tukang bayan mah nu kos kieu ngaranna majas.
majaz dan majaz akli mata wujid dan majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun. Jadi cicing mah kapan kuduna kana ngomong. Sukut uskut la tatakallam. Jadi ngomong bahasa sakata mah. Ai bendu mah pan lain ngomong gerak jero hate. Geus ngaisdadkeun makna sukut kana godob isdadu syai' li ghairi mahalihi. Puyang tak ngaji geus kitu. Puyang ngaji geus kos kitu geus puyang mah kajian hukum lagi. Jadi berarti majaz akli geus wa taujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun. Berarti ieu isyarah makniyah. Carana kumaha tuh? Ari isyarah makniyah mah beda. Artina ditutur musabbah, dipikeun musabbah beh. Tuh. Jadi ge godob teh ya. Musabah disarupakeunana teh seakan-akan godob teh jelema. Seakan-akan jelema godob teh ya. Berarti godob teh ya ieu teh ya manusia insanun anu osok ngomong ngusok cicing. Nu mantak dibahasakeunna walamma sakatal godobu. Ye, jangan besi puyang atuh aing ge ngomong puyang. Tuh manusia. Nu teu ngaji, santri ge ngaraji puyang. Eta ngaji hesena ngaji teh kos kitu. Ieu keur carita hesena bela. Lamun diteruskeun di hese. Aing ge pohoan buku ngaji eta kos kitu. Jadi lamun ku ahli bayan nu geus ka implang. Oh, ngaistankeun mana sukut bahkan biasana uskut la tatakallam. Cicing ulah ngomong. Jadi ulah ngomong teh sukut sakata Zaidun cicing beki Zaid. Sakata Amrun cicing beki Amrun. Nah, kuari mah sakatal godobu, godob papan lain ngomong, marah. Jadi kuduna lain sakata. Nu mantak di dieu ditafsiran ku Imam Jalal sakatana bimana sakana. Ente endek mana sakata bimana sakana istiarah keneh sarua bae. Tuh, kuari berjalan dina fiil. Berarti wa in jarat pipilin au pi harfin au mustakin fatabayatan tapi. Nah, tah mangancang nasta'il leutik kitab nasta'il mah leutik ngan ge 2 lembar. Bari ngising ge teh mah katalar kos kitu mah. Tuh, bari ngising ge lain katalar keluar bener. Itu geus teh atawa sakatana geus bae bimana asli cicing teh cicing tina ngomongan godobna berarti bimana insan babari atuh. Oh, jadi ndek dikukumahakeun ge ari kudu geus ngaji ilmu bayan mah jadi bae. Jeung eueuh salahna deui. Geus teu katara dina salahna ge. Mantap kiai mah kadeulna bener bae padahal masalah. Tah ieu nu badak dipondokkeun mah santren keuna nyaho bisi salah ke aya bahasa-bahasa dina Al-Qur'anul Karim. Urang kan titah merenung. Ari urang merenungna langsung tina tarjamahan bae mah tilok datang ka hate. Coba ge. Urang renungkeun make bahasa nu aya dina terjemahan teu arti. Kulo ge sok maca terjemahan teh isi kiamat terjemahannya. Ku aing bege teu arti ku mau ku batur. Batur nu bodoh apa aing nu pinter ieu sebenarnya. Teu arti segala ieu. Ieu artikeun ada tangan rada lumayan doang, we rada lumayan jang nyimpul-nyimpulkeun. Adapun kepanjanganana atuh hese kudu diaji tah Pak. Tuh. Barang reda. Pan sakata mah cicing lain reda sakana. Berarti tiis kabendu Kangjeng Nabi Musa teh lantaran bendu nagekan karena Allah ketika geus nyaho alasan-alasan Kangjeng Nabi Harun anu dipake kabendu ku Kangjeng Nabi Musa kuari geus kanyahoan ternyata teu salah ieu nu jadi lancik teh horeng lain teu berjuang ngan horenganan innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani horenganan teu nganggap kaum teh bakal dek dibunuh Kangjeng Nabi Harun dirangkul beres dirangkul didoakeun reda kuari kebendu teu aya bendu masyaallah cepet jasa urang mah lamun marah ka hiji jelema ka bawa paeh ka bawa paeh urang mah tah marah teh ka anak bae ka bawa paeh ka anak ka kakak ka adik ka bawa paeh
Emang meureun urang mah jurig balulu di jerona ieu. Mantak naon sih hampura atuh kasalahan. Hampura tangeunaheun. Mantak urang mun boga batur sering hampura geunah. Anu telok belikan tuh dek hampura tahunan. Da sebab baturan ongkoh tapi haju ka dituna pisah. Teh mah teu bagus ongkos itu. Neangan babaturan anu salah kayak ngahampura. Malah mah yang ngampurannya bari merek geuna kan teh kos kitu. Waalaikumsalam. Aduh, kamari ente marah ka ananya. Aduh, anak hampura. Iya eta mah ngahampura geus lah urang silih hampurakeun. Eta naon teh bungkusan. Tadi di jalan ka dieu neuk mentah hampura ngaranna ge ieu. Tah, meuli jeruk tah. Sabar eta aya sakintal. Masyaallah. Ya, ulah bohong geus tah mantap geus bae. Ulah dibagikeun ka sasaha dahar bae ku ente sorangan. Terus seru aja nyungkun teman. Ya Allah. Nah ya, barang Kangjeng Nabi Musa reda tina godobna anu tadi lo yakni Taurat pamere ti Gusti Allah anu panjangna sababaraha kaul di antara 7 meter diangkat dialungkeun ku Kangjeng Nabi Musa jadi pecah ku Kangjeng Nabi Musa iloh anu pecah teh tadi dicokot deui geus reda ku ari pan tadi wa alqal alwaha barangkeun eta kitab Taurat ku ari kan geus eueuh marahna akhadzal alwah allati alqaha cokot deui ku Kangjeng Nabi Musa di jero kitab Taurat teh ternyata horenganan wa fi nuskhatiha hudan eusi kitab Taurat teh aya pituduh nuduhkeun minad dhalalah tidak kasasaran nomor kedua wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun jeung dieus-eusina di jerona rahmat ka jelema-jelema nu sieun ka Allah sebagai pangeran atuh sarua jeung kitab Al-Qur'an di jero Al-Qur'an teh hudan nuduhkeun Taurat ke sarua nuduhkeun tentang perpolitikan nuduhkeun tentang perekonomian nuduhkeun tentang perbudayaan aya kabeh dina kitab Taurat Al-Qur'an ge sarua hudan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan ulah neangan kitab hararese atuh Al-Qur'an beja geus jelas Al-Qur'an mah tilu bogana ti Gusti Allah dibaca panghareup deui alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin maka neangan kitab segala ka toko-toko kitab nu ala lajur kos kitu. Geus kitab eta mah. Al-Qur'an. Ulah hese-hese. Neangan perpolitikan, baca Al-Qur'an. Akur henteu jeung politik nu aya di Indonesia. Mun teu akur, engke di akhirat tanggung jawab. Tinggal sakitu bae hudal lil muttaqin. Urang diceritakeun perekonomian baca Al-Qur'an. Mimiti urusan jual beli, hibat-hibatan, urusan-urusan roh nu gade menggade dan berbagai-bagai muamalah geus aya dina Al-Qur'anul Karim. Hudal lil muttaqin. Ketika mana teh akur jeung Al-Qur'anul Karim, tinggal tungguan main ke di akhirat. Ulah hese-hese. Da kredit atuh geus aya jadi dina Al-Qur'anul Karim. Aju kredit model ente akur ente jeung Al-Qur'an tinggal ditanyakeun ka kiai anu bener. Lamun kebeneran kiaina anu teu make Al-Qur'an atuh sarua bae eta mah disakompet daunkeun dihijikeun ke di akhirat. Dia teh Al-Qur'an hudal lil muttaqin. Ulah hese-hese. Dek naon deui? Perpolitikan baca Al-Qur'an, perekonomian baca Al-Qur'anul Karim, perbudayaan baca Al-Qur'anul Karim. Hudal lil muttaqin. Ay muttaqin kos kumaha alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum pan ku ente sok dibaca
mantak terus bae unggal ngariung ge malah mah dibaca. Ngariung dibaca, segala dibaca eta teh supaya asup ka jero hate. Ya bupati ge mun ngariung maca eta. Gubernur mun ngariung maca eta, PNS mun ngariung maca eta, camat maca eta. Tapi nyanangan maca doang, disungut doang teu asup ka jero hate. Dibaca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, kitab Al-Qur'an anu agung teh horenganan sebagai pituduh ka muttaqin. Lamun bener-bener nuturkeun Al-Qur'an berarti nya muttaqin. Muttaqin teh jelema nu bakal diasupkeun ka sorga. Lamun henteu nuturkeun kana Al-Qur'an berarti lain muttaqin anu engke di akhirat bakal ka neraka. Tinggal gitu doang. Berarti dibaca ku para pejabat horenganan nya maca tapi teu make horengana bakal jadi ahli neraka sakitu doang. Masalah masalah baca ku sia sambil ngariung. Al-Qur'an geus kieu bae, sia ngan maca doang diketrok sia ku aing. Diketrok, dikerekep sia ku aing. Je. Tuh, urang mah geus sakieu alhamdulillah. Alhamdulillah ku make atuh rada deureus bae gitu. Osok make ya setengah-setengah lah. Ketika dibere jaho haram tama cak Quran ge ulah urang heula awewe kudu peureum urang beunta bae tah sia komo lamun ngongkong terus malah mangarep-ngarep ngararongkong kabeh. Iya hudan nuduhkeun kitab Taurat geus aya kabeh dina kitab Taurat aturan berpolitik, aturan berekonomi, aturan berbudaya, bersosial dan lain sebagainya. Aya terus kitab ti Gusti Allah mah ti mimiti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil datang ka kuari kitab Al-Qur'anul Karim teu jauh sarua hudan minad dhalal. Nomor kedua rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Sebagai kadeudeuh kanyaah rahmat ka jelema anu sieun ka Allah. Dirahmatan ku Allah. Urang kuari kan sieun ya ka Allah nu mantak diuk ngaji ge ieu teh sieun ka Allah. Hayang nyaho Allah teh kos kumaha mun bisa mah kadeuleu Allah teh. Mun bisa ngan kulantaran teu bisa karasa. Karasa ge can bisa atuh bebarengan jeung nu geus boga rasa. Nu boga rasa ge teu kanyahoan di mana bae geus lah tuh ngadakeun bari ngopi-ngopi. Gitu bae lumayan. Kan? Masya Allah. Di luar mah pan ieu ngaji teh ngopi ongko ngaroko ongko nyaplek ongko. Emang aing teh nyaho? Nyaho. Dah, cenah so amat kiai nyahona di mana? Ai urut ngajina loba cangkang. Pan eta urut sia meureun. Kacang ambalaya, bacang ambalaya. Kan eta lamun lain urut sia sinaon? Berarti kan sia salila ngaji nyaplek terus. Ye, aing mah ngaji sia mah nyaplek. Sarua jeung anu nyayomkeun aing. Kiai mah kiai kena ngaji, aing mah aing barang dahar. Pan tolol eta jelema kos kitu. Ieu mah keur carita atuh kajeun ganjaran mah meunang bae. Nyana meunang urang meunang atuh masalah mah keur carita doang. Ngan nyana mah saperapat lah ganjaranna lah. Aing usul ka Allah. Donsi ulah penuh atuh mah ieu aya di majelis mah nya diakurkeun jeung nyana bener teu. Tuh, siapa akur bae. Geus sia ge sabenerna hayang barang dahar teh. Ya Allah. Ieu hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Setelah Kangjeng Nabi Musa kuari merenung, Kangjeng Nabi Harun teh selalu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa. Renungan Kangjeng Nabi Musa teh ngrenung tentang kaumna anu aneh. Kangjeng Nabi Musa teh cikeneh berangkat perang jeung Raja Firaun. Dibawa ke arah tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya penuh kaum teh datang ka nyebrang ningali mujizat bahkan nyana melaksanakan milu di jero mujizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tapi ternyata kakarak ditinggalkeun 40 poe bae ge
aya Musa Samiri anu nyiptakeun ieu anak sapi pedet kunaon ngagelok ieu kaum kubabari amat cek Kangjeng Nabi Musa direnung ku Kangjeng Nabi Musa teu eureun-eureun masyaallah karim nuduhkeun jelema supaya salamet di dunia wal akhirah ternyata teu gampang 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari terus bae merenung sampai 40 hari Kangjeng Nabi Musa merenung eta teh sambil puasa Kangjeng Nabi Musa sambil teu pernah luput tina tatahur bebersih teu eureun-eureun Kangjeng Nabi Musa make baju nu bersih tina najis tafakur ka Gusti Allah renungan ngerenungkeun tentang kaumna anu nang hese capek dituduhkeun nauhidkeun ka Gusti Allah ternyata dengan mudah ngagelok maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa kuari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teu sakabehna Musa coba teangan saloba 70 nu teu nyembah coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu meunang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju disararembah coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba Kangjeng Nabi Musa ngasruk ternyata bener aya 70 urang Masya Allah tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah 500.000 manusia 70 sabaraha persen coba sabaraha persen ya Allah ya Rabbi kumpulkan coba nu 70 coba ka dieu kabeh kumpul kabeh nu 70 kakarak aya 60 10 deui cek Gusti Allah teangan begitu diteangan anak muda 10 masih pemuda keneh Masya Allah umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi anu kapedet 10 kadi cek kadi anak muda Masya Allah ya 10 sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek di beat dek dibawa munajat aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh kolot nu tadina mah kakarake kumisna bulu jarum janggot bulu jarum budak kuari mah teh nyaho bulu jarum nya teh nyaho ka manukan baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa betuh kut aju cek nu kadua pen anu da kata aing dulu aing mantas aing boncit kitu kan baheula mah budak kuari mah teh nyaho kuari mah meuli bae manuk boga duit teu boga duit maling tarono gula aja kajawan jasa jujurna aduh kurang di deuleu manuk di mana coba nyayangna oh di tangkal anu saya bisa naik coba naik engke 5 poe naik oh gemari geus endogan sabaraha endogna kakarak aya 2 kesam kuda oh geus endogan sabaraha endogna aya 5 oh kuari keur dikereman tuh baheula mah mun aya 5an sering hiji lamun aya 5 kebeneran dia teh ngan tiluan engke 2 nu hiji saurang babari baheula mah terus dikereman di daontongan haju dicirian ditangkalna teh bae make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga
batur ge datang ka dinya, oh geus aya nu boga nyaun, jujur jasa baheula mah. Geus aya tandaan tah tangkal, aya manuka di bareng di dieu geus aya nu boga tah tandana. Geus tadaekeun. Masya Allah, eta nikmat amat hirup di zaman eta tah. Zaman jujur, kuari. Ya Allah. Masya Allah, kari jujur jasa terus. Didale. Benar. Didale kakarak borosot. Didale kakarak megar. Didale deh. Geus aya bulu jaruman. Masya Allah. Kayak kadieu deh. Geus aya bulu centong. Budak pan teh nya bulu centong pan. Nah, kuari didale deh. Geus hari Swiss. Tinggal tere dihiberkeun. Alah. Set. Dibagi tasya 2, tasya 2. Ya Allah ya Rabbi, eta ngeunaheun jasa baheula. Aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab, keisukan aing, keisukan itu. Ngeunaheun jasa. Eta zaman jujur jasa. Tidak ada korupsi saat itu. Ieu anak muda nu 10 ternyata kahebatan hatena cinta ka Gusti Allah, aya ma'rifatullah di jero hatena. Jadi kolot dirupakan ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh mantak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu bak ngora sewaktu-waktu mah kos budak eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu ka eta lain jelema sambarangan dua barangan eta. Sebab naon eta kumaha keur mantengna hate lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen ku kumaha ge kajen teuing budak belasan tahun kolot bae lamun keur biasa-biasa kadeureuna ngora lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui biasa deui bae itu no problem biasa hese aju nyana na bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara manca wali kos itu utama urusan rahasia bogoh nage lain bogoh cara ente. Masya Allah dadamelan Allah gelis amat. Tuh muji syukur ke Allah. Nu jorejeng nu gelis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we mudah-mudahan we bogoheun ka aing tuh kan. Saya pajar bener bae tuh henteu. Saya pajar bener bae deui kos kitu. Tah ieu. Ieu guys kumpul 70. Dah. Saparantos saya 70 Gusti cek Kangjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap. Cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan. Sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadan ke anak sapi tapi tetap lu 70 maka aing bae ibadana pohara jasa haju sanggeusna diajak munajat maksudna dek naon diwarah dek diwarah naku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa lantaran nyana cicing bae saat batur aribadah ke anak sapi lancet maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetap baik cicing baik ngan nyelamatkan diri doang maka lu 70 ajak ke Gunung Tursina ku aing diwarah cicing baik teh bahaya Masya Allah Gusti nu mantag 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 itu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep sabaraha aing nyaho atuh anu babari teh mah kos kitu mah. Tinggal lu 2 kali genep.
Tuh, bener pinter dah. Nah, jadi 60 jeung 12 sabaraha? 72 Gusti. Sedangkan Gusti nitah teh 70. Golongan abdi teh kapan aya 12? Sagolongan dicokot genep. Ieu kan leuwih 2. Ieu kumaha Gusti? Nu 2 nu hiji ngaranna Kalib, nu hiji de ngaranna Yusa. Eta mah antep ulah diajak munajat. Kunaon Gusti? Aya rahasia ke di tukang. Masya Allah. Geus dibejakeun ka Gusti Allah. Nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan. Panjang kuburanna ge. Penerus Kangjeng Nabi Musa. Tah, ieu dongengna tah. 12 golongan, satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu. Ternyata begitu genep lain 70. Sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70. Barang dihitung mun sagolongan genep aya 72. Usul Kanjeng Nabi Musa nu 2 kumahakeun sedangkan ieu kan 72. Gusti nitahna 70 antep nu 2. Aike diantep kumaha? Eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja. Waduh. Cek Kanjeng Nabi Musa pohara. Setelah kumpul tina genep-genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa. Instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib. Anjeun mah cicing bae di dieu, teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina. Aduh. Cek Yusa jeung Kalib nya si bakam itu bisa diajak munajat. Ieu instruksi ti Gusti Allah. Teu bisa. Tetep pangusulkeun ka Gusti Allah. Ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul. Masa sih? Pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun. Diusulkeun ku Kanjeng Nabi Musa. Gusti nu 2 ge hayang milu. Kudu kumaha menanganiina Gusti. Cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujungna mah kapan menang rahmat jeung ridho aing. Sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia. Barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu mah ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho. Ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae. Nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Diabadikeun di Al-Quran ieu ayat. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajula. Wallahu a'lamu bimaradin milih Kanjeng Nabi Musa ka kaumna. Saloba 70 rajulan 70 lalaki. Eta teh mimma lam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah. Geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna. Awas Musa. Waktu eta kudu berangkat maneh limi kotina. Nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Begitu datang kana waktu nunggu Kanjeng Nabi Musa selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah. Musa bejakeun kana 70 puasa. Sanggeus puasa ulah batal wudu. Sanggeus ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih, ulah make pakaian nu kotor. Bejakeun. Nu 70 puasa terus-terusan. Salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doang.
sahur kurma hiji percis kos urang bulan Ramadan baik gitu tuh siapa seri ente berarti kan atuh mal kapangijin Allah ai puasa kos urang mah kos kieu yang menang Lailatul Qadar di mana horeng jebukan ge boho kopi aya teh manis aya rujak aya karujak-rujak asem aya naonan atuh Masya Allah ngebeng-breng di dinya deki biar kapangijin Allah na teu kapangijin jeung rujak tah 40 poe Musa puasa nurut nu 7 poe aja memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah batur nyembah ka pedetnya nama henteu titah puasa mantep jasa bukanna cukup korma hiji sahur korma hiji siap wudu ulah batal ketika batal cepat wudu ketika batal cepat wudu selama 40 poe siap ulah make pakaian anu mewah-mewah tur make pakaian anak kudu nu bersih bae ulah kacampuran ku noda najis jeung sejamana siap nu 40 puasa kabeh wudu teu batal wudu Kanjeng Nabi Musa saat eta kemudian make pakaian sangat sederhana di samping eta bersih pakaianna ulah kapagih jeung sasaha heula nu 70 tadru ka aing kabeh cara ricing bae tuh nu mantap urang ge deuk kapanggih jeung Allah teh kos kitu ulah kapanggih jeung pamarentah ulah kapanggih jeung jelema ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunanan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah langsung masalah 3 kan bisa gede kieu korma kuari aya korma Amerika teh tuh poe teh sumpah kieu tah ngadahar 3 ge teh mah buar senep basana teh mah malah mah ai di hareupeun urang mah 3 di tukangan di jero kamar ngadahar deui 3 deui waduh teman deuk Allah tah ngaranna ka korma tuh ketika urang dahar hate kumaha nginum hate kumaha masalah dahar jeung nginum masalah tapi hate dia emang wali emang teu dahar emang wali kumaha teu nginum cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika sare oh ieu mah bagian awak hate aing mah ka Allah kitu bae terus bagian awak bagian roh atuh lain deui tuh urang mah kan ai bagian dahar roh milu mau menikmati wow ecrak balecrakan wow harajasa oh ka Allah keur dahar teh begitu keur salat keluar roh deui tedekeun ka Allah endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya beuh masyaallah sambelna buatan mana eta asalna Cibiuk moal salah eta kajeun tuh urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dieu deui berarti lain wali ari wali mah ketika dahar hate ka Allah bae saha sapira teh yang awak doang nu awak mah kege pae nginum lah sapira jeung awak sagala rupa jadi teu anti henteu malah dibandingkeun jeung nu puasa anu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae atuh bandingan dahar nginum ka Allah daripada puasa ujub aju ngomong kieu budak tilo puasa nanaonan cara aing rupa puasa bae bah geus moal beres sama kana tama puasa kos kitu mah tama beuleumeun tama ya tuh siap puasa mantak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun je tuh lawang sorga geus maruka jang aing mah boh eta kos kitu awal ka sorga kos malah mah urang lamun kajeleuna puasa emang mamang keur puasa teu lah ieu mah keur ieu bae puasanya ai puasa mah tuh ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus teu kudu tah jadi teu kanyawan kan teu kanyawan ke batur rudahan nyana nyokot maksudna henteu nyokot doang abeh teu kadele puasa tapi teu didahar henteu dicekel we gitu tah set mun kue teh mun roti teh roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadeuna ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwapeun
tolol jelema eta ria teh gitu itu hayang kajawan oh berarti keur puasa gorengan henteu udah beres geus puasa 40 poe wudu teu batal-batal make pakaian sederhana nu bersih cunuk kana waktu ninggang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina. Masya Allah karim. Iyalah jelema-jelema pilihan anu ketika batur nyembah ke pedet cenah mah teu cuman sayangna manehanana teh ieu henteu ilu dakwah batur-batur nyana-nyana jadi aya usimna usim dakwah usim henteu kuduna kan kitu hirupna usim dakwah usim henteu masalah ieu mah cicing bae usim dakwah jana cicing bae berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka Gunung Tursina ngan cek Kangjeng Nabi Musa di pertengahan cicing heula manehnya kula heula dek ka luhur sorangan instruksi ti Gusti Allah mangga naik Kangjeng Nabi Musa ka luhur begitu naik Masya Allah turun cahaya seperti mega di luhur langit hese dicaritakeunana anu lir teu beda jeung mega turun ka handap tetapi dicaritakeunana hese nu mantak hese warnana disebut berem lain disebut koneng lain disebut biru lain disebut hejo lain disebut herang lain disebut hese warna eta teh hese dicarita tercengang kabeh keindahan warna nu turun ti langit kakara Kangjeng Nabi Musa ngawean nyauran yap kadia ayo geura kade narae kabeh narae asup ka jero mega eta mun cara mega cahaya nu luar biasa Masya Allah karim pohara di jero eta teh keindahan anu luar biasa kabeh sararujud ku nikmat-nikmatna 70-an brek dikersakeun ku Gusti Allah teh bisa ngadenge nyana teh mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa teh mukalamah jeung Gusti Allah aya instruksi kadenge teh kudu 70-an if'al la taf'al kerjakan anu jangan dikerjakan anu pagawe anu pigawean anu ulah dipigawean eta nu 70 ngadengekeun nikmat luar biasa hanya ngadengekeun ge lain ngadengekeun lain ngadengekeun sunan kitu ngaranna bahasa Allah ngadengekeun ge suara Kangjeng Nabi Musa nu kadengekeun mukalamah jeung Gusti Allah sakitu nikmat pohara jasa ngeunah da lain lalagaan nikmat pohara jasa geus lila langsung naik deui ka luhur eta si cahaya mega kabeh bersyukur ku ngeunah teh ngadenge munajat Kangjeng Nabi Musa urang mun ngadenge doa para wali bae kan ngeunah urang ngadenge babacaan wali Allah emang teu ngeunah babacaan mah eta kena tapi penyentuh umat hate doana para wali padahal mah doana eta kena kok tersentuh hate urang kunaon sebabnya nana langsung jeung Gusti Allah urang doa nama eta kene babacaan eta kene tapi kok indah amat Quran mun dibaca ku wali Allah urang ngadengekeun ngeunaheun amat ko lain deui sih lain tina suara lain tina makhraj lain tina gaya tetapi aya keindahan tersendiri ngadengekeun wali Allah maca Quran teh lain deui kunaon eta hatena langsung jeung Gusti Allah urang ngadengekeun qori ngeunaheun tetapi datang ka ceuli doa seindah-indahna jeung sangeunah-ngeunahna sabagus-bagusna makharijul hurufna datang ka ceuli doang
cari tanang ke di luar ngeunaheunnya ngaji bagus jah makhraj ngan seukur sakitu tapi ketika wali Allah maca Al-Qur'anul Karim rada lain deh saya nyebutkeun anak kok tiis amat hate ketika ngadenge wali ngadoa kok ngeunaheun amat padahal mah eta kene ieu cacak wali Allah atuh komo Kangjeng Nabi Musa geus teu bisa dibayangkeun mantang sahabat babarengan jeung Kangjeng Nabi kabeh jadi wali Allah ashabi kan nujub bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit anu gemerlapan kabeh bercahaya atuh panu dituturkeun ka Kangjeng Nabi anu dikupingkeunana suara Kangjeng Nabi bi ayyihim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun sahabat ihtadaitum bakal meunang pituduh jehe nu mantap urang teh lamun ngadengekeun kiai anu lain kok kana hate jadi lain deui sok dengekeun kiai partai baliklah hareudang kunaon teh teu eureun-eureun ngajakan ka Golkar mah seneb aing mah eta sia datang eta si sok dibere duit oh eta sia mah tolol sakalian tolol bae aing mah seneb beda atuh komo ngupingkeun Kangjeng Nabi Musa kakuping muka lama jeung Allah lain suara Allah nah tapi suara Kangjeng Nabi Musa nu keur munajat ka Gusti Allah indah amat masya Allah kabeh cirambai cai mata lain sedih tapi nikmat bunga nu pohara luar biasa eueuh papadaan indah na pohara nu 70 pohara idinya barang geus eueuh eta cahaya teh tiba-tiba aya gempa anu pohara gempa gunung oyag-oyagan nyana raragagan padahal mah teh munajat ngadenge suara Kangjeng Nabi Musa nu indah tapi tiba-tiba ieu goncang gempa falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna barang kakenaan ku goncangan gempa bumi anu dahsyat luar biasa nah make jeung digempakeun padahal mah mantas milu munajat aya naon ieu wallahu a'lam.